ibu kunaon metikan daun gitu. Meni eueuh gawe. Teuing nih Winda ibu meni keur lalieur. Nah, ibu lieur kunaon? Lieur neng Winda ibu teh warung kalkah bangka beak modalna. Beak wae di daharan sapopoe we da ibu teh usaha naon deui atuh lain iwal tinggal warung. Nya bae we atuh Bu, ai bangkar mah da geus kumaha deui. Heueuh neng Winda andai heueuh aya babaturan anu mere nginjem duitnya. Tong gede-gede 20 juta we. Heg cenah lamun rek dibayar teh. Geus we lah Bu. Teu kudu dibayarkeun we kawas jeung saha wae. Sigana neng geunah ibu hirup teh euy. Bakal nginjeuman we ibu mah kaunggal babaturan ibu sakitu. Di mana teuing atuh Bu aya babaturan kitu? Emang ngala duit teh gampang ibu. Kan neng Winda ieu mah andaikan, ieu mah karek andaikan neng lain nyaan. Ah Bu, lamun kitu mah abi moal hayang usaha. Rek nginjeuman we kaunggal babaturan.